eta masyarakat Kabupaten Bandung nah bet saricing wae urang ge nya. Nya. Ari ningali kieu mah ieu informasi ti dieu. Nyarahoan ieu budak ieu naon garawena curang teh. Sasalakai Pak. Heeh. Gawena ge Sakalanya sasalakai. itu ieu nyaho. Eta ku pindah duitnya. Nyaho sih mah. Moal ka dibejakan, moal bejakeun ka ieu. Ka mana? Ke anu eta nu geser-geser duit eta. Oh. Anu si eta teh ya, yang geser ke duit si eta kasih eta. Moal ka atong tamanya pamali lah Dari tamanya. eta bisi. PH gitu mah. Ieu mah ngabeja-beja ka urang Kabupaten Bandung we meureun nya ngaji nya. Lain ngagehan ka ieu ka penyidik. Ngagehan ka penyidik ulah nepi ka leuwih nyaho urang kitu. Bener. Tah Gitu gitu we. Pak. Ka APH nya. Ulah kana ampikeun ka gawe, Ulah nya nepi ka- dibajaan kabeh ke urang. Kabeh lah nyaho ku rakyat. Heeh, sugan we kitu nya para APH teh mikir, sugan mikir kieu. Apa nama digaji? Ai nyaho lah rakyat nu teu digaji. Ngaco. Heeh bener. Supaya kieu maksudnya APH teh ye. Aduh era eus eta nyarahoeun nya. Banyak ku uing teu ditindak tanya. Sugane kitu heeh. Tah sugane kitu bener. Garing pesan presidennya. Heeh, lamun teu nyaho mun ku uing bejaan gitu marahnya. Bejaan. Era atuh es gitu ku ieu. Cita teh poin 7 Aduh aya asa cita. Uing mah teu arapa tah asa cita. Engke lah bahas deui nya. Isuk pageto lah sugan aya kopina jeung rokokna. Jadi lamun panggil pakai